Neng Desi udah berteman teh gelis kitu atuh. Keur sakola mah sukuna kekeongen. Ya bosok busiat dina calana itu budak teh. Lain jadi gelis kitu euy. Kudu pantas jadi pemajikan orang mah. Ada lumayan dah budina geus sakitu malah. Kudu beunang ieu mah euy. Neng Desi teh nyerek oleh ku si Pulo da asa kasepan urang euy. Si Pulo mah tak sedetik pun waktu yang ku lalui tanpa bayangmu, yang selalu hadir di mataku, yang mampu menghangatkan jiwaku. Manis senyum indah yang kau beri, bagaikan embun sejukkan hati. Seiring datangnya sang mentari, kau sinari hati ini. Karena cinta kasihmu sayang, luka hatiku bagai menghilang. Indah paras dan lembut kasihmu yang menjadi pelipur laraku. rokok aing masa batang-batangna iya dah anjir Kamu harus cuy. lebaran sama kirim motor sama jadi coba kurang pantas sih.
Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka. Di barang batur puasa manena jajan samangka ade. Di barang batur puasa manena jajan samangka. Batur buka milu buka, batur sahur milu sahur. Ipeting batur taraweh manena cina kul gaple. Ipeting batur taraweh manena cina kul gaple. Bersih euy. Aninya euy. Selain lah, nyamper si Agus euy lah. Salin ting berangkana ieu kayak berita lah. Nama nangan si Agus. Ini begitu si Agus aing pamer. Aduh, dikira yang balik, aing teh ieu teh, aduh. Aing hayang balik lapar, aduh, buat kayak suka-suka dieu, aduh, sangsara, aduh, aing mah, ieu duit jeung naon deui saloba-loba deui ieu. Teh, aing mah ieu mah ieu teh aing teh. Aing beli baju seblak dah hayang seblak lapar ieu teh aing teh kumaha atuh. Di mah warung lah, aing butuh duit ieu, aing mah hayang kitu makan, lapar. Aing gede-gede teh aing mah butuh ieu duit ieu, butuh ieu aing mah butuh cakaneun lapar. Nahi loba teh. Geus nahi ieu ge. Ieu bae di. Di dieu urang. Aing teu perlu nagop ah. Sok. Baik nya naon eta? Jeung kupat. Enak kan? Batu menta aing. Ek nyen trompet aing. Dua ge mah meureun. Halus kitu. Kumanya? Bisa teh nyeuna. Ya. Kalau kok ngajaran ya aing nyeun aing di dieu lah. Mahal euy, mimitin aing da poho deui zaman baheula. Oh, cakal doh. Diuk. Ka dieu reunan ya. Seteknya naon doh? Nyen kupat, ari nya tek naon? Anu terompetan. Kupat jeung naon eta? Ceh, kapan sakedeung deui ek lebaran. Lebaran? Tinggal sabaraha poe deui? 2 poe deui kitu. Oh iya euy, pisan puasa teh karasa ieu mah. Asa ayeuna mah bulan puasa ayeuna mah satere heuh. Kan heueuh. Cih, aing kagak lapar ayeuna ge euy, kumaha nya? Aing biasa nama jam 5 sok geus teu kuat. Untungna aing jam 8 dahar heula ya. Nah, iya tugas. Aing teh atuh anak Pak Unul. Wah, sia teh baru teh puasa heuh. Yang nyer koplok teh sia ai. Mah ya teh lebaran teh bararoga pisan duit atuh. Coba fitrah acan. Beli baju acan. Beli daging acan abah terus mareuli euy. Ieu mah lebaran teh kieu teh lebaran ayeuna mah euy. Para rese duit. Coba aing teh yang kan yang desi meureun lebaran teh kudu pamilikeun baju euy. Duit nanti mana ieu? Satoy eueuh deui. Lieur. Aing kudu nyalip si Pulo ieu mah kudu pamilikeun baju euy. Mah kudu nyahan duit meureun euy ka mana nya ke pikiranna aing. Saha tuh? Pusing teh. Buruk mana bah? Buka motor alus di mana? Keren teh. Keren ya. Itu keluaran anyar. Di mana ieu motor? Gua ngebegal maneh mah. Gagaba. Ieu teh pengirim pemajikan, men. Pemajikan di mana tuh? Di naon teh di teh nya lah, pokona nya jauh.
Hebat tuh. Majikan di kesok, nyana ulin bae ke mesin. Itu enak mati balik Pak. Dunia teh balik mah. Halus motor nama tapi Keren ya, keren. keren mah. Keren ya. Kenal diri kenal. Yang tertanduk pulau ya pusing pan. Pusing kenal pusing. Buka jeng lebaran nih. Bentar kan. Mana tuh pan aja. Buka duit ya. Seru ah. Mati. Ajaran tuh bang motor Wih, awis. bisa main anyar kene si lecet. Nah tuh yang ngajaran orang ge. Anyar kene si lecet. Hiru atuh di tukang, ulin tadi tuh. Ulin kandi panas poe kieu. Karanca asi bari ngabuburit tuh. Dindi. Tadinya tahu wisata anyar di Cibulakan. Rame. Rame pulau Alapiu. Mantap. Berarti engkudu mandi heula atuh mi kasepnya. Nah, itu make mandi heula segala. Bisa ngit men di sisiran di pomen. Tapi kayak ieu teh motor teh kurang bener euy. Naonna? Yo, ieu teh bulan puasanya. Motor teh mun tiba nanti suka yang mengkol wae ka warung kumanya euy. Lah, eta mah kom setir geus puguh geus omen we. Suka mengkol itu. Heeh. Atuh ke beulanya. Heeh. Nyohayangan sahur Kudu motor teh mah. gitu. Sabar meureun. Ayo ke beulanya. Heeh. Mari deui ke. Sorry men, salah jalan. Tapi ya doa, aing isuk-isuk hampir-hampir naik batal sih euy. Kunaon? Aing tadi teh udang sare kaberangan jam 11. Tah aing pas udang di kamar eta dina meja es jeruk. Atuh meureun sia batal. Henteu atuh aing mah kuat. Eta. Tapi ya doa, eta es jeruk bener-bener matak emosi sia ka aing. Nah bisa kitu, kurang amis. Asem teuing. Berarti ku sia diinum atunya. Henteu atuh aing madangan saukur ngasaan unggul. Mau batal ieu. Si abang kemana? Ya ilah ingatnya. Bubur murid manten. Aing ngalapar si Muslim mah. Ya, ngaburit mah. Siap. Kela. Nah, ieu motor jadi bedak kieu bang ditukeurkeun. Atuh gua ditukeurkeun men. Soalnya tadi aing balik teh bengkel kan itunya. Heeh. Lalu warung sebelah buka men korek kamu sebelah sih nge. Oh, iya Aneh. itu benar-benar ting. Wis diomean tapi tadi motor itu. Nah, geus, tapi aya warung buka men kok bae euy aneh hati aing mah. Wah, iya motor butut kieu. Is, butut-butut ge itu buatan Arab men, buatan Arab mah insyaallah. Mahangan ka warung. Yakin. Yakin, apa bututnya? Lah, OTW. Aduh. Wah, itu kuncinya. Udah mau deh, salah bang. Manusia mana kupatna dul? Ah, pan aing teu bisa nyeun kupatna ge, Jang. Ah, kalau sia mah. Ah, ge nyeun aing mamanukan teh. Iya. Wah, teu bisa euy. Yo, Jang. Mak, mangkaninya aing tahun bareto titah pangbelikeun kupat ku indung. Apa terus kumaha deui? Tapi kupatna karosong sia aing teu ngartina mah. Pada kumaha eta? Nah, pan aing teu nyaho. Yo, ari sia ditah meulina kupat geus asak apa kupat godogeun? Kupat godogeun. Atuh heueuh da boloh sia mah kitu mah. Apa? Duh, ai ka poe lebaran teh sabar poe deui euy. Poe deui. Heueuh. Heeh. Anjing jagat pitra euy. Ai si anggeuscan. Sarua puguh aing acan. Tapi ye Jang,
Di aing mah Pitra teh nya mayar Pitra heuh. Teu meunang make masker, kumaha tanya? Teuing atuh komo di aing mah mayar Pitra teh ada ku budak sih ya. Nah bisa kitu. Kudu ku beas cenah. Oh, heuh nya. Kusia pikiran geura sok. Bener teh cek sia. Bener pisan. Ih, kumaha dul? Nah, atuh Caprak siapa lah. yang balik lah ya. Kelapa. Bege. Dieu aing pan leuleus gampang lagi. Nah, yang balik aing mah sek di dieu mah. Nama teu lah. Lohok sana. Ya Allah, hayang mudik mun hese teuing. Ikut ka asul-asulkan kieu ke kebon ya Allah deng ya. Ini beuteuh hayang dahar. Aing. Tadi siapa turun gini? Kan aing ragrag. Dindi, regak dindi. Itu tadi cuma tarik pisang. Ya betul berdua tiap. Berarti lupa deh yang satu. Gus. Gus. Mana? Tuh. Ya bawa papatuk na bang. Si Wewen samperkeun geura. Jika si Wewen gini bebang. Aduh ya Allah, yang ini baju jadi kebon kieu teh leuweung. Ya si Wewen, kunaon sia? Manusia apa tabrak? Capek bang, aing teh ieu teh di dieu ieu ade prok. Da sia kunaon sia? Teh si mana? Kapan deh aing teh pas mudik di Depok ieu teh sebenarnya. Ya mudik kumaha kapan dilarang ku pemerintah? Marah mudik. Ayeuna teh dilarang. Pat urang mah ti ditu geus sabulan yang lalu mudik teh. Gusti. Santai sok terangkeun kumaha. Ya mimitina urang teh gawe, tapan aya berita si corona tah heueuh. Tah urang teh dititah mudik ku bos teh. Terus Bos teh heula mudikna, urang dititah mudik, bari urang mudikna peuting. Ilu jeung mobil embe lah ge. Tah dibawa ka Tian Jaya. waduh, laju pisan sia. Pantai apa? Sugan teh daerah ke Ciamis, ke arah Ciamis mobil nggak? Ke Irian Jaya, terus amplung-amplungan, Kemana Kalimantan, waduh. Ke situ Bondo, ke Jawa Timur. Waduh. Jawa teuing sama kalau Kita ngerti. Pan aing ditah kieu ngomong lagi ku sutradarana lagi nu kumaha. Tapi nu teh beuki ngacaprak we cenanya. Heuh, aing gitu Irian Jaya pun ka. Iya mah. Iya. Di mah kudu caina di banding minum Gus, cepet nginum Gus. Aing geus aing Teu moal tanah. Kalau caprak itu mau cinginum. Tuh, aing make kiper segala aya gocok-gocok. Waduh, siap. tuh aing can hidung grabi kamari. Aduh, kurunya tinjang Pas sia. papan sahur gede aing mah teu. Kelop. Euy, mantap euy. Buka. Eta tas Kumaha? minta beuh Buka. Nginumkeun. Aing dibuka kadikeun. Cicing ke urang, cicing maneh mah. Pan leuleus ya mah cicing tadi. Deui sih coba sandaha aya dahareuna bawa. Oh, Roti. Kok diinum sih mah? Ah. Nah, kumapan tadi inum Dikeun ka sama ya. Atuh kali pijak atuh pat. Aduh, aing poho, aduh. Poho hampura poho. Gua aing capek teh nah kasih Guys, main minum. aina cang balik ya balik. Jadi Cenah apa balik. aturkeun ieu. Bisa Pakai ngopong masker di heula, keluarga. pakai masker. Kumapan tiluan aing mal ka bawah meureun. Geus mah ditangdi ku aing. Mana cing ada bener di dia tuh urang heula pan geus lila urang teh ampung-ampungan capek. Jabatan mandi geus lila ieu geus sebulan. Bisa tunjuk yang ada gua di dieu. Buat masuk pakai maskerna. Bung make masker ieu. Ya, kudu ke pemerintah, Teu biasa urang Mandin teu si banyak sok pake. Nepi ka imah ieu sakedeung.
Turut ke pemerintah. Urang seengap. Turut ke pemerintah. Ku aing pakai kan? Pakekeun bang. Sadahu segala tuh. Kudu make masker, urang jauh mah. Oh, saya Urang geus sepanjang pemudi. jalan teu make masker ieu. Oh, kita tak pakai. Ya, kuat naik kuat. Si ada gonya, Gus. Anjing. Ulah lila sia. Moal, sakeudong atuh deukeut. Alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada kalian lama. Enak ya jika nasarojanya. Tapi dah ada ban puasa, mainnya di dahar ban puasa kieu baca merah. Apa bikin wae nya kan yang desi. Di lah. Enaknya ya. Sama jeneng desi ngadaharna enak ya. Berduaan, ngadar saroja. Enak pokoknya. Bocor puasa. Mari apa ku ya? Kembang loyang. Orang puasa ya? Maaf mas, lupa. Lupa mengali kembang loyang. Ini saroja mas. Kembang loyang. Saroja mas. Ini kamu nggak puasa ini, nggak boleh nih. Lupa mas, lupa. Ini toh bawa aku ya. Jangan mas, lapar mas. Sembarangan. Aduh. Si mas mah parmangke ngabejana urang geus nginum. Nyambah haus, nyambah seret deh. Saina eueuh. Haus.
panggil teuingnya. Styrofoam ayeuna kalah geus dur asar. Kumaha? Ieu. Abangnya aya sieun ieu. Ah ieu can mantaran teh aku bege euy. Ada ieu kene. Ada kitu malikna. Astagfirullahaladzim. Terima kam. Wah, ieu masalah mantra. Wen, geus mata ngomong Wen. Aduh. Alay budak Andi euy. Teu agrag ieu mah euy. Wen. Ay, tiguling si Wen euy. Wen, aduh. Aduh, si Wen kunaon Wen? Aduh, Wen. Nuhun si Wen. Ah, kasambut bos ya. Kalau kucuring sia, aduh aing euy. Tulung euy, tulung. Wen. Tulung euy. Aduh, Wen kunaon sia Wen? Aduh, aing mah panik ya mah. Tulung euy, tulung. Aduh, Wen aing Wen tulung euy, tulung. Aduh, we jama ieu Wen udang Wen. Aduh, aing mah euy. Aduh, tulung euy, tulung. Aduh, aing kumaha ieu? Alah, euy. Aduh, Wen sia kunaon? Alah, aing euy. Ah, jika nama aman di dia mah euy. Oh, makam ieu. Tulung. Aduh, tulung ya tulung. Saha eta? Tulung. Bocoran tadi deui juri. Tulungan euy. Aduh, tulungan kewacet Tiga si Abang. Aduh, Wen udang Wen euy, tulung euy. Aduh, aing ujam euy Wen. Udang Wen. Bang, enan Bang. Astagfirullahaladzim, cia si Agus. Kenapa ieu? Pasti teh ku tinggal ke jauh pisan atuh bisa di dieu. Atuh ngaranna ge film komedi, kumaha wae carana? Oh, Kenapa ieu? Nyaho. Ngejak papang kieu. Aduh. Mau ieu katabrak Wen, ieu, udang lare. Wen. Aduh, anjing, kumaha ieu? Gotong itu. Udang Wen euy. Woi. Bapak Bang, udang. Ah, bener. Kunaon sia? Ribu bang, duh, Hayang madang. lain, Marjan tak? lain, Kasambat tos ya? lain. Kunaon tuh? Iya, aing teh embung make masker tadi teh nyarita pan ka abang ge. Terus? Bau sungut aing ripu ngap. Pateng nikah kan seminggu. Oh, sebulan mulai. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Ya, juga aing kasarean. Tas donan sore. Pan aing kagak pleh. Nah, ieu tak durang sih kagak lagi nih. Kan bisa tadi. Gua lah, cuma lakukan bisa. Ih, si Agus. Si Mana Agus, sih? Gus. Aing cang lebaran, Gus. Embung aing mah kamar geus yang Pura Gus, kemarin rokok Atuh hampura wae atuh aing Gitu, lebaran. lebaran teh. Pura. Saya kemana sih ya? Rek keliling biasa lebaran. Lebaran. Mana ka mana? Bisa nama ulah ting keliling ka dieu ke si abang gue minta THR ya. Ayo atuh. Si abang lupa duit. Oh iya betul lah. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran Bang, kemana? Lebaran abang. Banyak Banyak tuh. Pada sana. habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang habis marah. Hari ini saga gua duit, Bos. Kumaha ngau, Bok? Masan, Bok? Ayo, Bos. Kenapa abang kieu? Mantap. Bang, bagi-bagi. Bagi-bagi THR tuh aing mah. Mana tuh urang mah teu kebagi euy. Nong euy. Angka ya meh. Gimana ya, Bang? Baru euy. Lumayan turun, Bang. Ya, Aduh, kena Urang mah gede, Bang. ya. Ayo tanu beureun jeung saha? Jeung aing beli rokok. Nah, deui Bang. Tambah. Ayo, Bang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih lah, Kak. Nyao euy jika nama keur di ieu keur di Argentina. Oh, siga nama Bang euy. Kan biasa ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana loh? Tah ulin, Bang. Lebaran aja lebaran. Bener lo, Bang. Lebaran. Ka dieu. Terus di mana maneh? Tah ulin, Bang. Ulin wae, lebaran ulin wae. Ketempona cek kana si abang iker bagi-bagi duit ya. Urang gede bere yo. Manya urang mau libere, Bang. Sungguhnya. Moga urang. Oh, gue pengen ini masuk dah ya. Kadikeun lah ya. Oke, terus kuat kadikeun. Mungkin jajan. Mungkin gede bere deui cing. Yo, budak. Itu kudu apal sih teh. Itu budak yatim. Budak yatim teh patut dibere. Macam bere ayeuna. Ya pantas dibere nu kieu mah. Urang gede dapur dibere. Ya, cek meuli nonjung. Bere loba. Ya, piap ini teh. Alhamdulillah euy menang gede. Ya. Wah, wajahnya urut kira. Aduh osor kieu. Bisa kabeh. Padahal temenan nanaon bawa aya. Atuh ieu, Bang. Loba teuing, Bang. Yo, saya cuci beli baju mah. Aku jakeun ka maneh. Bang. Nanti abang itu nya. Kena bejakeun, Bang. Selamat